Alhamdulillahillazi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Walaqad qala Allahu 'azza wa jalla fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin ikhwati iman, ayeuna ningal judulna mah sagara renah pisan. Insyaallah itu simkuring yakin cita-cita urang sadayana ka surga teu ka neraka heula. Sundana mah kitu. Bahasa Indonesiana ke surga tanpa ke neraka dengan saum. Cik lebah manana engke urang tinggal gitu nya, urang tinggal. Upami telepat secara garis besar kusimkuring kantos didugikeun. Fa amma man masakulat sakula yasqulu maksudnya berat. As-saklun hartosna berat. Maka sing saha jalma anu berat mawazinu timbangan-timbangan amalna fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang itu akan berada di dalam kehidupan radiyah yang ridho di dia teh sempurna, memuaskan tanpa kekurangan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah teh dina kahirupan anu sampurna, memuaskan tanpa ada kekurangan. Wa amma man khaffat, adapun orang-orang yang ringan mawazinuhu timbangan-timbangan amalna fa ummuhu hawiyah, eta jalmi teh ari ummun di teh asalna teh sok dihartoskeun indung. Ari indung teh ti mana balik ka indung. Lamun nyarane ka indung, ngaharepkeun doa indung. Jadi sok disebut indung teh hartosna sumber, tempat panyaranean, tempat pangbalikan. Jadi fa umuhu teh berarti ngagidigna teh menuju kepada tah gitu. Fa ummuhu hawiyah, maka orang itu langkahnya akan menuju kepada hawiyah. Mata hadirin dina bahasa Indonesia ari bahasa Indonesia jempol teh naon? Tuh, pan ibu jari. Jempol teh disebut naon? Ibu jari. Nah, disebut ibu jari. Kan? Pangbadagna. Mata lamun urang Sunda
Dipalih mana cenah linggih teh itu dipalih make jempolnya. Naon sababna diangen upang badagna eta teh pikeun mulyakeun nu diajak nyarios motak ku jempol. Itu dipalih ditu tuh. Kecuali lamun aya jalan nu cingirna teh leuwih gede batan jempolna. Tah. Biasa itu palih ditu gitu. Apaan cingirna leuwih gede batan jempol. Tah hadeuna khatiman. Jadi fa ummuhu hawiyah maka engke tujuan hirupna teh hawiyah. Sok kurang samumkeun kana surat anu rada langkung jelas kajadianana. Nyaeta surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu peristiwa Al-Ghasyiyah? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ari Ghasyiyah teh yang menutupi, yang menggelapi, yaitu sampai serba tidak kelihatan, disebutnya Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Naon al-Ghasyiyah teh? Nanti pada hari wajah-wajah penuh dengan ketakutan, penuh dengan kengerian. Nepika dina sabaraha hadis diterangkeun engke si jalma-jalma nu ieu teh lempang nanti gado nanti nepika rapat kana dada lantaran teu sanggup ngangkat panempok pikeun ningali mencorong ka hareup. Nah habat ngalaman jika gitu amilatun nasibah. Naon amilatun nasibah teh? Lain teu beramal. Ngan teu sesuai antara peluang, kesempatan, anugerah ti Allah Subhanahu wa taala, sakitu rezeki ti Allah, sakitu kesempatan ti Allah, keclek teu dipake amal solehna mah saeutik. Aya nu kitu teh muslim kafir. Sakali teh muslim kafir. Muslim atuh da anu kafir mah pan teu aya pisan. Matak saur simpen ge nu kahiji fa amma man sakulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amal baiknya fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka ia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, sangat ridho dan tidak ada kurangnya. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, leuwih ringan timbangan amal solehna, leuwih hampang timbangan amal hadena. Pan ieu muslim kafir. Jalma-jalma muslim sami eta ge wujuhu yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah teh jalma muslim ngan kedulna kana amal soleh luar biasa, ari ka maksud rajina luar biasa sehingga ia nanti tasla naron ta eta teh sarua jeung tasla naron hamia teh fa ummuhu kenalah anu kafir mah tadi banyak entek da nyaritakeun anu kafir mah gampil pisan atuh. Sababaraha ayat ulaika habitat amaluhum, mereka itu adalah orang yang sia-sia lantaran teu boga wadah pikeun jadi naon wae nu ceuk manehna kahadean gugur ibarat debu di atas batu. Habaan man suro, begitu datang angin si batu teh bersih deui we eueuh tapakan siga nu teu pernah ka kebulan. Kitu oge cek eta manan sebenarnya teh habitat a'maluhum terusnya. Terus di aya gamana teh walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yashabuhu dhama'anu ma. Surat naon eta? Surat naon nya eta teh? Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yashabuhu dhama'anu ma. Surat An-Nur. Maka orang-orang kafir itu amal-amalnya itu seperti fata morgana. Tika jauhan aduh meni haus ditu kuat lumpat sakalumpat lampet lantaran itu aya cai hatta idza jauha nalika begitu deukeut kana disangka cai teh lam yajidhu syai'a geuning eueuh cai beuki haus we beuki ripuh
Tah jika kitu gambarana jadi jalma-jalma kafir teh agama naon wae nu sok disebut oge non muslim sok sanajan manehna teh loba nu sabenerna secara sosial mah sangat baik. Sangat baik. Anu kurang kirimna malah make jeung ngadirikeun yayasan. Eta teh nyumbang anu ngubaran anu teu kudu mayar, ngubaran aya nu kitu teh pan sosial. Sarua jeung umat Islam ge loba anu pergerakan sosial pan. Tah ayeuna persis aya gerakan gas, aya gas. Gerakan amal solehnya. Urang mah insyaallah jadi atuh. Naon sababna? Apan kudu aya wadahna amal soleh mah. Naon eta teh? Wadahna teh illa mantaba wa amana wa amila amalan nu eta teh ya alias bersumber kana akidah la ilaha. Maka ayat-ayat nu dibacakeun ku sim guring ieu kalabat dina surat naon ieu teh fa amman sakola teh surat al Qari'ah. Lantaran pakating ku daet tapi kita ingatnya pan padahal salat teh tawa lain. Ya fa amma man sakulat mawazinu maka orang-orang yang berat timbangan amalnya. Aya sabaraha hiji eta teh urang kahanap hadirin kahanap ya kahanap langsung kana ayat sate acan nu terakhir firman Allah tah. Ya dina surat An-Nisa surat 4 ayat ke-68. Sahawae ari fa amman sakulat mawazinu wa huwa fi 'ishatir radiyah teh sahawae baca ayatna ieu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك kepotongnya kadana wahasuna ulaika rafiqo aduh kapotong hadirin nu nyana pulpen meleruskeun we tah wahasuna ulaika teu tamat teh eta budak teh pangloba-lobana eta budak teh panglobana tamat henteu eta budak teh alus da manehna mah panglobana naon teh aya nya teu tamat jika kitu kartosnya atau mau alus budak teh panglobana naulang sareng panglobana naon teh pokona mah panglobana we kan teu beres. Oh panglobana kaleci tuh contohnya teh gitu wahasuna maka itulah yang terbaik ulaika mereka sebagai tepugu sebagainya rafiqo teman perjalanan di dunia nepi ka akhirat sawai hadirin ya nu kaiji wa may yuti'illaha siapa yang menaati Allah war rasula dan rasulnya faulaika maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka sahawae teteh an'amallahu alaihim yang telah Allah beri nikmat atas mereka ieu jalmi aya keneh atawa nepi tos parupus nutos parupus generasi yang lebih dulu daripada kita nyata ieu teh sami sareng urang dina salat sabaraha kali sadinten sabangi ihdinas siratal sabaraha Bu anu wajibna teh sadinten bengi 17-nya 17 kali ya Allah tunjukkanlah kami kepada siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim ngan siratal mustaqim tanu mana siratal ladzina an'amta yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka tah dina Al-Fatihah mah teu dijelaskeun saha nu disebut siratal ladzina an'amta alaihim teh nyaeta jalana jalma-jalma nu kusalira partisipasi nikmat atas mereka teh jojol goiril magdubi pokona mah asal entong tak kitu artinya dina Al-Fatihah mah
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim teh sahim teh mereka teh aya nu penting mah ghairil maghdubi alaihim walad nu penting mah entong kalebet anu dolin maghdub eta teh sok disebut Yahudi dolin dan Nasrani teh disebut sahasana ternyata disebutna ditafsirkeun ieu nu disebut tafsirul ayati bil ayah paling sampurna paling tertinggi derajatna lamun ayat ditafsiran ku ayat deui saha siratal ladzina an'amta alaihim teh cok ieu tah sebutan hiji-hiji yo siapa yang menaati Allah dan Rasulnya faulaika maka mereka ma'al ladzina akan bersama dengan orang-orang an'amallahu alaihim yang telah Allah beri nikmat atas mereka sebutan hiji-hiji henteu gue ukur ghairil maghdubi alaihim walad da al-Fatihah mangarana ge induk atuh cukup nu singkat-singkat we gitu ke rincian-rincianana di antarana aya dina surat-surat lain ya minan nabiyyin kete bakal sareng nate sareng saha para nabi nomor kahiji mah an'amta alaihim teh nyaeta nabi para nabi nu kadua wasiddiqin jalmi-jalmi anu menerima bulat-bulat setiap wahyu Allah Subhanahu wa taala rek ka hati rek teu ka hati rek cocok jeung teu cocok jeung syahwatna belum diteureuy buleud da ieu mah wahyu ti Allah da ieu mah dicanakna ge ku jalmi nu saumur-umur teu kantos bohong saur saha eta teh Nabi Muhammad teu kantos bohong teh jelema kafir wae ge waktos ditarus pan kieu dina Bukit Sopa cenah jalma-jalma kafir ari anjeun hal tusaddiquni bakal ngaku moal kabeneran omongan kaula lamun sakedeung deui ieu bakal aya pasukan ti tukangan gunung ieu kumaha jawabanana tos da Muhammad mah teu baheula ge can pernah bohong pasti itu jalma kafir teh tapi begitu saya ini adalah utusan Allah tah lamun ieu bohong gitu nya eta kalakuan si Abu Lahab mah wakaira pisan gitu wakaira pisan tadi pasti anjeun mah bener da anjeun mah can pernah bohong kumaha cenah lamun ke bakal pasukan kuda tah ti kangen gunung ieu pasti leres da anjeun mah can pernah bohong kumaha lamun ku kalau diterangkeun yen kaula teh utusan Allah tah ieu mah bohong tah macana tah kitu eta kalakuan si Abu Lahab da teh era ngomong kitu sia teh mah tah sarajengna nu kadua syuhada wasiddiqin ari nabiyyin mah parantos bubuhnya dikawitan ku Nabi Nuh Nabi Adam terus Nabi Idris 3 tahun setelah masa Nabi Adam kemudian lagi Nabi Nuh eta teh hadirin sareng saterasna minangka lamun turunan mah Nabi Nuh teh turunan ka-8 ti Adam teh alaihi salam teh terus anu katiluna wasyuhada nu kaopatna wassolihin kantun urang ngukur kieu teh pan di antara nu taat ka Allah teh mung aya 4 kelompok nu kahiji nabiyyin nu kadua siddiqin nu katilu syuhada nu kaopat solihin aya solihin di aya bulan aya ta alhamdulillah ya jalmi kira dicakatan ya solihin ya lantaran fahasuna ulaika rafiqo itu merupakan kawan seperjalanan yang terbaik. Ari urang nabiyyin kalabat teh para nabi coret teh kasup ya. Ada teh kasup atuh para nabi mah berarti urang teh mahanya ye. Nu kadua siddiqin yang menerima bulat-bulat Islam itu tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, tara kaganggu. Berat dewe berat. Berat dewe berat. Coret dewe wae. Ya, contoh nu disebut siddiqin teh ge. Kenapa Abu Bakar disebut Abu Bakar? Kapan waktunya? Pan aya asbabul wurud dawuh Nabi teh anta as-siddiq eta teh dawuh Nabi. Tah eta teh aya cek basa urang mah kasang tukangna.
Cek bahasa Mesir mana naskah akademik nah gitu. Nabi tidak serta merta langsung asyidik teu kaungan jalmi aya peristiwana. Mangawe wengi-wengi masih kene penak sareng Nabi Muhammad. Ngobrol. Bada Isa teh papisah. Enjing menak deui. Terus Nabi Muhammad nyareuh ki Abu Bakar. Ari anjeun bakal ngabenerkeun atawa ngabohongkeun lamun kaula teh tadi peuting teh kakara mulang ti Aqsa. Cek supir bus simkuring ngobrol jeung supir bus lantaran seueur bus-bus anu lamun perusahaan meser supaya pajak naringan tidak kena cek urang macam progresif teh sok di ngarankeun supir tangke sanes nyupiran ke datang supir dites kapake titah meuli bus ka Jordania pan berbatasan sareng Palestina eta teh numpak bus sakali ini teh 3 poe 3 peuting henteu istirahat ganti supir 3 poe 3 peuting Pak jadi 3 poe 3 peuting teh meureun sabaraha ti ka mana ka Jordania teh jiga kitu ka Palestina teh eta teh make bus lamun bolak-balik bisa genep poe genep peuting laras aya Nabi Muhammad wengi-wengi pernah keneh ngobrol aya enjing-enjing nyebutkeun wangsul ti Aqsa da kumaha lamun urang paingan cek batur euy aya nyebut halusinasi ngalamunnya ya Rasulullah langkung ti kitu abdi percanten karena engkau tidak pernah berdusta dan yang kau sampaikan adalah wahyu. Teu hese kanggo Allah mah upami menghendaki salira cet ka Aqsa. Lamun urang ka Aqsa, pisana kudu diuruskeun heula. Paspor mah kudu boga, geus boga bakal nama. Naon sabar datang kitu teh mah bakal kadar ditembak ku Israel. Abu Bakar can eureun, can beres carita teh. Aqsa geuning enteng. Ai ber teh kaula dibawa ngapung. Tah eta teh dina sejarah mah dina anu ayeuna jadi kubah koneng teh Pak. Eta teh tempat ngablesatna Nabi teh di dinya. Nu sok disebut Al-Quds. Anu kubah koneng teh. Sok atos ka ditu ka Aqsa atos. Atos ningali aya fotona mah. Eta nu koneng teh. Sok disebut batu kampung masuk eta teh hadirin jiga ruangan saparapateun kieu lah. Saparapateun kieu we. Jika coet nangkup gitu tak kapungkur mah di luhur da mah lantaran Aqsa teh simkuring tahun 80 sabaraha batakona ge butut mata lamun ieu teh cenah majarkeun teh dibangun ku Sulaiman dibantuan ku jin aya hasil jiga kieu mangahe ge mangahe tukang leuwih alus batan kieu kitu berarti memang mengalami beberapa kali perubahan. Dan masjid nu ayeuna sanes asli atuh da geus wah geus pernah gempa bumi geus pernah naon geus pernah jadi tempat ibadah batur geus pernah jadi restoran eta teh jadi berbagai macam perkembangan sejarah mangawelah disebut Al Masjidil Aqsa atau Al-Quds teh ngan eta teh tempat kapungkur Nabi bleset Abu Bakar geuning langit teh kitu begitu mentok di langit ka hiji eta teh geuning aya gerbangna dijaga ku para malaikat. Nanya cenah ka malaikat Jibril, "Man anta saha cenah nyeun?" "Ana Jibril." "Hal ma'aka ahad?" "Sorangan atau mau batur?" "Ma'i Muhammad." "Mawa Muhammad cenah." "Hal bu Isa?" "Diutus tidak nabi lain?" "Naam." "Oh mangga ari kitu mah dibuka apa?" Bleset deui. Geus sok kaden mulek teh dina sirah. Di sisina urang nu leuwih mulek deui marhaban bin nabiy sholih wal akhi sholih penak jeung Nabi Isa wilujeng sumping cenah nabi nu soleh lamun hadisna dhaif mah gampangnya paingan lieur da dhaif kitu aya pan sahih Bukhari Muslim lamun tingkat Bukhari jeung Muslim rek dhaifeun ke kumaha nu lain bertemu dengan Nabi Musa nah iya kumaha iya cenah iya bade menghadap ke Allah Subhanahu wa taala gitulah soal begitu banyak yang tugas bertemu dengan Nabi Ibrahim bade Nabi Ibrahim marhaban bin nabi sholih wal ibni sholih wilujeng sumping cenah nabi nu soleh anak nu soleh kaget Nabi Muhammad teh Jibril dupe eta saha make nyebut anak ka abdi bapak anjeun teh Nabi Ibrahim pernah
mulak teh dina sirah cenah tos maranaon tuh Nabi Ibrahim kuburan di Hebron, Nabi Musa di Jordania, Nabi Syuaib di Jordania, teras di Siti Sarah oge di Sami di Hebron, teras di nyata we anu di Palestina begitulah. Nah tempat penak dari itu sareng Nabi Muhammad liurnya wios entong di pikiran teuing ieu teh dawuh Rasul hadisna sahih tarima asupkeun kana akidah. Saur Abu Bakar sup ka dieu nyalegon di dieu geunah teu kasup. Mangga Rasulullah da ieu mah wahyu naon wae anu dipika hoyong ku Allah maka nan pasti bakal kaja. Benar cenah Abu Bakar, pada saat orang mendustakanku, membohongkanku, menyebut saya halusinasi, menyebut saya kena sihir dan sebagainya, engkau malah mengatakan engkau benar as-sadiqul masduq, anjeun teh leres sarta kedah di aku leresna, abdi mah nampi buleud, anta as-siddiq tuh. Kakara Abu Bakar teh ngegelar as-siddiq. Ari urang begitu datang ayat ieu ngeunah ieu cocok. Duh ieu mah nyangkat asa teh cocok ieu. Tah urang mah aya keneh ayat anu sok rada teh cocok aya. Berarti asup nu malkan asidik. Coret deui. Nu katilu atuh nu katilu. Naon katilu teh? Syuhada. Nu maraos syahid. Nu maraos syahid mah atuh da yunfikuna ayatan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, diinfaqkeun di jalan Allah teh wahan jiwana ragana hartana mangga ketika Islam memanggil paheula-heula atuh paheula-heula hadirin nya urang ge lah paheula-heula ngan urang mah kana gehu bala-bala tangke sakarap deui tajil ye aduh syahid mah duh jauh deh manya ada bala-bala terus mau syahid deh moal deui nya mau syahid teh kaasup kan kare hiji deui ye nabiyin henteu siddiqin berat syuhada teu usum perang nya teu usum perang atuh ayeuna mau usum poya-poya we mah nu terakhir ya aya harapan teh ye wassolihin nya urang silih doakeun we geuning eta dina salat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis. Jadi bapak ibu didoakeun ku jalma-jalma anu salat sadunya didoakeun sing di kasalamatan disinugrahkeun kanu saroleh jeung sarolehah. Jadi tinggal naon atuh? Tinggal naon tuh Bu? Urang solehan teh kitu unggul. Mun solehah didoakeun ku jalma muslim sadunya. 5 urang, 6 urang, 7 urang we diijabah ka surga moal ka neraka. Berarti orang teh kudu naikeun level ya supaya urang sorangan tong ragu-ragu ari kuring teh soleh teh nya gitu. Tuh lah tuh. Kamu ibu mah aya si kuring teh soleh lain entong tong soleh solehah mah gitu. Bisa tong ragu-ragu. Tah hadirnya waktimanya. Jadi sahawae tu fa amma masakulat mawazinu fa huwa fi syatir radiyah. 4 kelompok besar, nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Eta teh nu sok disebut alladzi syiratal ladzina an'amta. Naon kaitanana jeung saum ieu teh? Hayu urang baca. Ya. Naon kaitanana sareng saum? An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anjeunna parantos sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kullu amal ibni Adam tiap-tiap amal tayeu kusim kuring didugikeun teh tiap-tiap amal anak Adam kayak dupi urang kalebet teu kalebet teu nyai kalebet mah tuh bisi urang mah sanes bisi katurunan Charles Darwin eta teh majarkeun teh tina kunyuk asalna teh kullu amal ibni Adam tiap-tiap amal anak Adam oh ti zaman kapungkurnya sanes zaman Nabi Muhammad wungkul gini ti zaman kapungkur setiap amal anak Adam yudha'afu
pasti akan dilipat gandakan al hasanatu tiap kahadeanana asyru amsaliha minimal 10 kali lipat yang sama. Di zaman kapungkur geuningan ila nepika sab'i mi'ati dha'fin 700 kali lipat. Bageur Allahnya. Bageur Allah. Eta teh amal naon? Amal salianti saum. Amal salianti saum. Setiap kebaikannya akan Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Maksimal 700. Qala Allah azza wa jalla ke heula Muhammad. Entong digebeyah-uyahkeun, entong disakompet daunkeun, entong diseruakeun sadayana. Aya nu henteu. Naon nu henteu teh? Illa saum, kecuali saum. Lamun minimal 10, maksimalna 700, kecuali saum. Saum mah langkung ti kitu. Naon tah? Fa innahu li sabab ari saum teh eta mah keur kaula. Hadirin ari ibadah nu sanes kanggo saha kitu? Kanggo Allah nya. Ari saum kanggo Allah. Nah, itu disebutkeun fa innahu li sabab ari saum mah eta mah khusus keur kaula. Naon maksudna? Istimewa. Sanes sartosna ibadah-ibadah sanes kanggo Allah. Karena saum itulah untukku. Anu sanes sami untuk Allah. Berarti wa ana ajzi bihi keun kaula nu bakal mere pahala. Ari amal nu sanes saha nu mere pahala? Sami Allah. Berarti sakali deui maksudna kecuali saum, sabab saumah istimewa. Naon di antarana? Eta hadirin tah yadang syahwatahu wa ta'amahu. Ninggalkeun syahwatna, ninggalkeun tuangeunana min ajli semata-mata karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal kasempatan pikeun ngalanggar pangloba-lobana. Sok we ti subuh nepi ka magrib sabulan. Sabaraha kali aya kasempatan buka. Nyesim kuring tadi dasar miliknya di Garut teh jam perhitungan wangsul jam 8 teh tos beres bakal ka Bandung. Der atuh mobil teh aya masalah, tapi kan ngadorong heula. Nah jam 10 teh udah mending geus panas ereng-erengan. Der teh eta rumah Padang ditutupkeun tapi geus masak. Cemburing geus kieu da. Ieu kana ditiiskeun heula cenah mobilna adu kanaonna eta teh. Da naon disebut metikna personel yang metikna teh. Kitu jadi tiiskeun heula, hurungkeun, cek asup deui maju deui heula tak kitu tadi teh. Pas eureun Padang nu keur masak mending ya. Kresok. Tong ribut dah sapar sabarna mah. Kok masih buring mah sapar. Sapar keneh kawitan di kadungora mogok teh majeng heula. Pokona mah nepi ka genep kali teh ngadorong. Tawas teh tadi teh saung teh bari kitu teh lalawara teh. Ari panas ereng-erengan tadi teh. Gurunyung teh alhamdulillah begitu nepi ka garasi jam 11. Ganti kana motor, belenjeng ka Disbud. Dinas Perkebunan Jabar teh anu jalan naon eta teh? Turunan jalan layang di Bandung teh. Jalan Surapatinya. Nah, Surapati. Tapi ka jam 1 panjang we, ya jemput ka dieu teh kitu. Sok sabenerna mah da jempe we atuh. Leguk cikopi da aya di dina termos suruh cubuh. Malumna termos dibuka teh hanet kana. Engke mah datang ka ieu mah biasa diharup pang tajilna atuh. Tiasa mah tiasa da loba kesempetanana. Ta Allah teh kagum. Kagum sakitu loba-lobana kitu kesempatan pikeun buka. Tapi ngajaga diri lantaran di dia disebutna yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena ia menjaga syahwatnya, menahan makanan sehingga dia tidak makan min ajli hanya karenaku. Lisoimi farhatani, untuk orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Tos biasanya farhatun inda fitrihi, bagja waktu buka saum tak sakedap deui buka saum urang bungan teu ieu mah aki-aki di dieu teh kerupuk
eta teh kerupuk nu koneng. Gigireunana sama loncom. Kolak, sirup teh manis Ciherang. Aki-aki itu 70-an. Kan mau disebutkan sasaran udah rahasia. Barilah aja TV we minah-minah remote da nu rame atuh aki-aki mah. TV teh geus dipinah-pinah we gaweana teh. Mata ulah daek lah lajeng anjing aki-aki ngeutik gaweana bakal minah-minah channel nya. Tah kira-kira sak tuh jol iyah we. Pindah deui da nu rame teh. Setengah genep jang cenah teh jam sabaraha teh setengah genep cenah bah dilakeun cenah adan teh nya euy mohon cenah bah pinahkeun kerupuk ka belah dieu. Cek teh manis ka dieu. Anu ngaliwat deui geus adan acan tah acan bah cenah 20 menit deui oh dilakeun cenah pinahkeun deui. Kabayang nya aki-aki tapi eta teh pekating kunaon nunggu nu bungah teh ya. Sabab begitu Allahu Akbar pan kena pisan ngan palebah jamaah pan ada orang teh sok aya nu disebut adan idaman atawa adan langganan. Da mun da urang masuk ka daguan langganan atuh sok aya mesin biasa urangnya geus raeng di batur teh da teh wani atuh teh wani nya nya sok we di dieu ya jamaah di dieu canti al mutakin mah cicing we bisa jan geus aradan fakta muadina teh keur nyerop we teh di bae maran di teang teh digidik teh ka mana can adan we keur sirop heula aduh tajil tak kitu hadirin watin bagja bunga teh teu kolot teu budak barunga hadirin dia di Bandung duka di dieu mah lamun timimiti jam 2 ayeuna macet teh jam 2 jam 3 macet puncakna eta menjelang maghrib daerah Mamaddoha daerah Kadago ka mana nepi ka buah batu mako tapi jangan soang. Nah ada begitu Allahu Akbar lah jelema hareueuh. Lalawung teh. Sigana meureun nu asup ka imah nu asup ka warung kadu oh eta bunganya buka teh bunga gitu. Karunya we tara puasa. Batur bunga teh manehna malempeng we. Nah gitu hadirin. Wa ta'amahu min ajli li shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi fitrun teh dua aya fitrun hartosna datang maghrib futur teh artina buka saum artina ke dina sabulan mah fitrun deui wae ngaranna Idul Fitri teh bunga teu mah wajib beutuh atuh gerak we teh bunga coba kue garpu marengkel gerak teh bunga deui baju teh kue garpu marengkel pugoe opor hayam kampung atuh pugoe make eta teh esen enak esena cabe nu dipotongan eta nan ase oh esen berarti ngusup salah da teh ngopor make esen atuh lauk daratang terus wa farhatun inda liqa'i rabbih ieu puncakna deui mugi tina kanan sadayana ieu yen engke dina dia akhirat teh bakal aya saat-saat urang diwidian pikeun ninggal Allah Subhanahu wa taala. Anu bahasa umum sok disebutkeun Allah akan menampakkan wajahnya yang teramat indah kepada kita dalam wujud yang dikehendakinya. Wala khulufu fi sarta aroma fa fi te mulut. Fihi mulutnya. Sanes fihi padanya sanes ieu mah. Fu fa fi artinya mulut. Mun fuhu mulutnya gitu. Aku pukul mulutnya gitu. Adribu fahu. Nah gitu. Lamun majrur mah jadi fihi mulutnya. Atyabu. Nya gitu hadirin. Aroma mulut orang yang saum atyabu. Lebih wangi. Indallahi ini mah hari kitu mah simburing haream teh ngamuanana. Ieu mah indallahi teh lantaran Allah sangat memuliakan min rihil miski. Abdi mun saum geus sok hahahnya haream teuing nya meledak we. Faqala Utsman berkata Ibnu Abil As As-Saqafi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah telah bersabda as-siyamu junnatun minan nar. Kadina hadis nu sanes mah as-siyamu junnatun unggul. Saum itu adalah tameng. Tameng tina naon? So kanara kamu? Kanara kamu? Tuh cek simburing oge.
Judulna tuh ke surga tanpa ke neraka dengan saum. Berarti ahli-ahli saum anu leres ditampi ku Allah mah kaabus fa amman sakulat semawazinu fa huwa fihi syatir. Cik hadirin, ari syarat asup surga nu pangpokona naon? Syarat asup surga Islam, la ilaha illallah. Pasti bakal ke surga. Lamun berakidah la ilallah, geus pasti bakal ke surga. Eta mah hadisna seueur, na Quran aya. Ka neraka heula mah. Hah? Pan teh keur ngabahas teh ka neraka heula mah. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Khalisan min qalbihi walau misqala dzarrah. Bakal keluar ke tina neraka jalma-jalma nu berakidah la ilaha illallah. Jadi anu la ilaha illallah teh ka neraka heula moal. Ka neraka heula. Nya loba anu ka neraka. Wa amma man khaffat mawazinuh teh nu berakidah la ilaha illallah. Ngan dosana aya nu teu dihampura. Loba teuing. Teu kapupus ku amal solehna, sedangkan fa innal hasanat tamhus sayyiat. Tiap bapak ibu melakukan satu kesolehan eta teh aya dosa nu kahapus. Tiap melakukan kesolehan aya dosa anu dihampura. Kendul amal solehna, dosana rajin, nu ieu namahan penghapusna kurang. Tah ulah nepi ka jadi jelema anu penghapusna teh kurang. Fa innal hasanat hade pake mupus hade beak aya dosa loba keneh tah nu kitu ka neraka heula teh rek jero rek sakumaha jerona sakumaha lilana ngan tadi aya nu ngintun video kasih muring panjang deh duh aya teh di sok bingung ari nu naroskeun tapi ngirim video. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz cenah hadis yang ada dalam video ini? Coba panjang 30 menit kudu lajo heula disakana Ustaz teh boga kuota. Lamun rada telat ngajawab aya nu pundungan jigana mah awewe jigana gitu. Rada nu gancang pundungan lagi. Ya sudah kalau pertanyaan saya kurang berkualitas saya akan hapus saja gitu. Nah Ustaz kada Ustaz teh pertanyaan teh loba dituntut sesuai jeung waktu. Meureun rada telat cek manehna penting cek manehna pan cek urang mah henteu nya. Tah kitu nah ada pundunganana aya. Keur mah teu wawuh pundungan kan bahaya. Da teu wawuh ieu. Tah hadeuna khatiman. Jadi sekali deui asyamu junnatun. Ari urang saum teh keur jadi tameng. Tameng teh keur naon? Supaya ka surga tong ka neraka. Heula, sabab ari saum teh tameng naon? Minan nar. Tina neraka. Naon buktina saum tameng tina neraka? Sekali deui saha muslimin nu ka neraka heula teh? Jelas teh tadi. Nu mana teh? Anu dosana aya keneh teu mahi nalika dibandingkeun jeung amal solehna teu nendeng loba teuing dosana batan amal solehna ka neraka heula. Jadi meureun waktu di dunya teu dibersihan. Naon ibadah nu panghebat-hebatna dia membersihan dosa? Saum. Yeuh amal nu lain mah 10 kali lipat maksimal 700 sauma istimewa keun kaula dibere pahalana ge padahal itu ge ku Allah nya bakatku istimewa. Naon istimewa teh? Junnatun minan nar, saum nalika bener eta teh tameng tina neraka. Boga harapan urang asup surga moal ka neraka heula. Man soma ramadana tuh teh keur kanu fa amman sakulat teh man soma ramadana tapi imanan kudu komplit, kudu iman dan benar-benar murni mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala peraturan saum teh patuh teh sieun ieu tameng teh rusak. Sabab bayangkeun lamun urang teh tameng alus, bahana hade dibabawa ngan urangna belaon. Datang panah ka dieu takis ka dieu. Oh keuna kana tarang atuh. Jika nu mengbal teh ya wal ya talatop eta teh cenah jampe lamun sakali tep geus mau lepas deui baca baca wal ya talatop ngan lamun teh mah ka dieu nyangar we tuh ngagablos keneh tah
berarti naon tameng teh saum saha anu mamawa tameng ieu tina sarangan naon lamun dina perang disebut lagi di dia ka junnati ahadikum minal qital seperti ketika engkau perang bawa tameng datang panah sep kan gitu bahalamanya datang tumak unukeuna ka urang teh bersih we awak teh tah siga kitu engke jelema teu katowel moal tasla naron hamia gitu tah hadirin mata kusimkuring di pasian judul ke surga tanpa ke neraka dengan saum teh memang amat sangat terbuka lebar lantaran man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bayangkeun ghufira lahu ma taqaddama bakal dihampura dosana naon geus kaliwat asa genah pisannya lamun dihampura dosa nu geus kaliwat bersih moal nu kitu ka surga langsung moal ka neraka heula kade saum teh penting pisan insyaallah wae ge ngangap penting atuh ngap istimewa terakhir hiji deui nya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW telah bersabda salah satun ada 3 orang 3 kelompok la turaddu da'watuhum anu doana moal ditolak pasti dijabah tak ieu jelema-jelema itong dilawanan kade tong dilawanan sabab lamun ngadoa ka Allah beres urang teh langsung berhadapan dengan Allah cahwae al imamul adil imam nu adil imam pamimpin nu adil tong dilawanan nurut we nurut pan adil sabab lamun ke manehna nyeri hate tu ngadoa ka Allah beres urang peren imam nu adil wasaim hatta yuftira anu saum sampai dia berbuka tangke hadis nanti aya 2 aya hadis anu salami saum bahkan sampai berbukanya aya nu bakal dijabah doana nu saum teh keur bukana mending mana sakale deui aya hadis sahih ti ngawitan saum teh subuh terus nepi ka adzan maghrib berbuka terus diijabah lantaran saumna jeung buka saumna aya deui nu hadis teh di ijabahna teh nalika bukana wungkul mending nu mana mending nu ka hijinya anu ka hiji we ngarah dijabah terus karena duanana ge sahih tapi engke anu nu misah nalika bukana oge kacakup keneh tah wasaimu hatta yuftira nu saum nepi ka bukana tetap dijabah ku Allah Subhanahu wa taala bisieun patarosan dupi dijabahna doa nu saum teh nuju buka wungkul dan memang aya hadisna ketika buka tapi ternyata pada saat saum pun ada hadisnya matak oh nya salila saum dijabah kade nu saum masing apik teteh ibadah kesayangan Allah Subhanahu wa taala saum teh itu nepi ka nya diistimewakeunnya tadi tuh. Kemudian wa da'watul mazlum aduh nu saum ulah ngadolim nu saum ulah ngadolim nu saum dijabah nu didolim oge perang ke atuh perang bahaya atuh ye yarfa'uha dunal ghamam yaumul qiyamah maka doa-doa ketiga kelompok ini pada hari kiamat tanpa ada penghalang begitu dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala wa tu batahu laha abwabus sama panto-panto langit oge bakal mararuka bahkan jalmi-jalmi nu ieu wa yaqulu bi izzati Allah berfirman dengan kemahagagahanku la anasurannaki walau ba'dahin eta jalmi-jalmi nu kieu geus rek dialungkeun ka neraka ge aya nu teu jadi ka hiji nu saum nu kadua pamimpin nu adil nu katilu jalma nu loba di dolim sakitu heula hadirin nu tiasa dugikeun mudah-mudahan urang teh jamaah anu ka surga tong ka neraka heula lantaran saum urang ditampi serta berfungsi ghufira lahu ma taqaddama min amin ya rabbal alamin aya patarosan mangga mangga kita menuju musim Lailatul Qadar anu jeung patarosanana amalan anu mana tempat anu mana jami anu mana anu baris ngelikeun Lailatul Qadar hari Lailatul Qadar teh
Dan nepi ka ayeuna ge naon-naonna mah teu jelas. Ngan dipi jelasna teh dipiwarang neanganana. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ari Lailatul Qadar teh leuwih hadebatan 1000 bulan. Jadi naon atuh Lailatul Qadar teh? Kan teh ayanya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar teh anu leuwih hadebatan 1000 bulan. Nya leuwih hadebatan 1000 bulan mah, tapi naon atuh? Lailatul Qadar teh teu aya spesifikasi dijelaskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan ari lamun dikumpulkeun sadayana kalakalieur. Terus terang we, lamun ustad terus bab Lailatul Qadar nu Bukhari Muslim dina kutub tis'ah we wungkul bakal kalaka jadi lieur. Matak simurima daripada lieur balik deui kana nalika hiji dinten Rasulullah keluar li ukhbirakum an Lailatul Qadar, tujuanna teh rek ngajelaskeun naon sabenerna Lailatul Qadar teh. Jadi pernah bade dijelaskeun. Henteu ngan ukur Lailatul Qadar adalah sesuatu yang lebih baik daripada 1000 nya iraha atuh jeung naon teh bukunya. Makanya ketika Rasul keluar fatalaha rajulani kaum muslimin dibika silih suntrungkeun, silih carekan. Dipayeuneun Rasulullah bari keur sararaung. Rasulullah nyusulan terus anjeunna kalabat deui. Teu jadi ngelok deui cenah euy. Kaula jadi poho. Duka naon bieu teh Lailatul Qadar teh. Jadi rahasia sebetulnya mah. Tetapi kita harus mencarinya. Dengan cara apa? Ta Rasulullah lamun datang 20 hiji alias salikur, maka beliau akan lebih giat lagi baca Qur'annya, lebih giat lagi. Bahkan Rasulullah mah i'tikaf. Makanya bagi bapak-bapak yang sudah mapan sok i'tikaf. Aisyah goreng mah pada nyarek keur i'tikaf teh. Sada atuh mun sada i'tikaf teh pan seueur acara di nu ari i'tikaf teh seueur pangaosan si murid teh. Kita diulang kuna i'tikaf lamun sada i'tikaf bener atuh moal pangaosan jadi abdi kitu. Itu kan bae eta. Jadi alasan si murid teh i'tikaf. Nu kaduana bapak-bapak lamun tos itikaf tos kedah bareres deui mah. Mun ibu-ibu sadekenge ibu-ibu itikaf lamun di imah geus kurang guna. Nya lamun ibu-ibu di mana geus kurang berguna, sok ka masjid meuli itikaf. Ibu-ibu di bumi berguna keneh. Geus di bumi tong itikaf. Si bapak pe urang itikaf ngan beresan heula. Urusan-urusan di bumi ieu maka karega 2 poe gerak itikaf geus ngajajar itu barudak lebaran sebentar lagi aya sore teh can disiapkeun nya ulah itikaf can siap mah matak itikaf mah kudu geus bener-bener siap beres urusan-urusan mun bisa mah tong mawa HP tong mawa naon nah wah lobana naonan lah di HP mah harusnya datar ke itikaf mah gitu. Jadi itikaf saat kalau bisa mah ditambah dengan itikaf, kemudian ditambah bacaan Qur'annya ditambah, nyamureun sedekahna ditambah, kebaikan ditambah. Jadi Lailatul Qadar teh motivasi yang luar biasa. Nu lamun urang teh aya peningkatan asa jauh tina meunang Lailatul Qadar teh gitulah. Kitu kirang langkung. Jadi saha atuh jalma nu keng Lailatul Qadar nya nu ningkat atuh kasayanana gitu. Mangga aya ibu-ibu taya kanu ieu teh teh lebat jaya kemarin gitu hadirin tuh aya kana waktosnya bisi eta kolak tadi teh can di Cipatian di kolan sakitu ieu teh panginten sore ini sore terakhir bagi kitanya pan pada lebaran mudah-mudahan ibu bapak sing teras sehat walafiat sadayana rezekina sing barokah utamina mah ya saumna sing ditampi ku Allah nepi ka dosa-dosana maghfur dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka cita-cita urang sing kacapai sing terlaksana ka surga tidak ke neraka terlebih dahulu amin ya rabbal aku qouli hadza wa sallallahu walakum walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka tadi teh santri aya buku aya ta ibu-ibu bapak-bapak bilih ngalangkung bilih bade ningalan buku-buku simkuring mah. Hatur nuhun.